Geura ieu baraya buntelan naon kitu kengeng kiriman ieu teh keur wengi. Geura urang bukanya naon kitu ieu eusina. Ceuk nu nyanakna mah ieu teh ka Maman. Geuningan nyer-nyer pi atoheun ieu nu ngirim. Tuh tingali eusina teh baso tahu baraya katampi pisan ieu ku abi nya bade dianggo nyarap ayeuna da dikulub. Urang tagenkeun heula ka dieu pancina curulung caian cetrekeun we komporna tagenkeun deui di dieu panci keur ngulubkeun deungeunna meh aya baturna ieu baso tahunya tos ngagolak geuning cemplungkeun we basona cemplung kurulukan ku Royko meh raos bawang bodas bubuk uyah mecin nu saalit aduk-aduk ngagolak nu hiji deui urang cemplungkeun ieu deungeunna bihun sareng mitiaw tos we asak mangkokan heula bihun sareng tiaw-tiawna jebuskeun we ieu basona meuni bararadag ieu nya auran ku cengek auran deui ku saledri auran deui ku bawang goreng pelem ieu mah kuahan banyur tamihan ieu endog mini jadi we tong hilap bersyukur nya baraya yuk urang nyararap.